Lalampahan ieu teh bade menuju ka Curug Apun nu aya di Desa Cintawangi, Kecamatan Karangnunggal. Hayu urang jalan-jalan ke Curug Apun. Bade dipandu ku Kang Dodon di Sampalan Lega. Kang Dondonnya, aduh, ieu jalanna luar biasa pisan. Menak mudun sareng tanjakan, luar biasa perjalanan anu menantang lah, tapi insya Allah ke kabayar ku kaendahan anu bade disuguhkeun di Curug Apun ieu. Hayu palawargi nu eta can kantos ka dieu mangga dihaturanan. Aya Curug Apun nu letakna di Desa Cintawangi, Kecamatan Karangnunggal. Biasa dipandu di dinya aya Kang Dondon, oge aya Pak Kucepnya selaku staf desanya, pamong desa laras. Tinggali pemandangan nu sakitu endahna. Sok sanaos jalanan terjal, nanjak mudun, tapi insya Allah ke kabayar ku kaendahan alam nu luar biasa. Cobi urang tinggali kapal Curugna ieu kapal dieu nya tuh. Luar biasa tinggalinya katinggalin aja. Adem karaosna hilirna angin. Ngahidan ka hareudang ical segerna cuaca sareng kebungna angin. Neme kabongkar ayeuna panginten dengan Curug Apun ieu teh. Mangga urang sami-sami rawat, urang sami-sami tata, khususna kanu aya di lingkungan Kecamatan Karangnunggal, khususna oge kanu aya di Desa Cintawangi. Oge luasna panginten kanggo sakumna jalmi anu ngaraos peduli kanu lingkungan, mangga urang rawat destinasi wisata nu aya di Desa Cintawangi ieu. Curug Apun kesim kuring dina hiji waktos urang ngabahas sejarah Curug Apun karesan kesim kuring tadi sepintas dipasihan uninga tina narasumbernya.